Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di mana bae ayana, alhamdulillah urang dipanjangkeun yuswa tiasa patepang dangu di sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Masih dina judul Sakalingga Jawara Pilih Tanding. Sumangga mitra ameh teu nyangkolong kena waktos urang nuluykeun hanca carita dina jejer carita Sakalingga Jawara Pilih. Sugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda padaran kang tile kasapi kuanci dina mangsa medarkeun kayaan Sakalingga oge batur-baturna anu mana harita tos aya di bumina Nini Dayungnya anu ditulungan teh nyaeta anu katelah Nini Dayung oge incuna anu katelah Nyai Kenanga. Eta hanjatnya sumangga mitra urang puseurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Jadi ujang teu kaberatan namun ayeuna Nini nyaritakeun kajadian sababaraha taun ka tukang nu aya hubunganana jeung jalma-jalma tujuan tadi. Nya mangga Nini, kuring jeung ieu tilu urang dulur kuring pasti bakal ngaregepkeun kana nyaun anu bakal dicaritakeun ku Nini. Timbal Sakalingga panona ngabagi reret kanu araya di dinya. Atuh ari ujang daek ka Bandungan mah. Jadi kieu mimitina mah. Kasugri kaum dangu. Kurang leuwih 2 tahun anu katukang. Nini Dayung indi ti lemburna rek nyumponan ondangan tinu jadi sobatna nu lemburna lumayan jauh di lembur manehna. Sobatna teh anu katelah Ki Wirayuda. Ki Wirayuda saurang jawara kolot anu ahli dina elmu ngulinkeun bedog. Kulantaran keahlianana anu jiga kitu Ki Wirayuda kasohor oge ku ngaran julukan nyaeta si bedog setan. Kurang leuwih beakeun waktu sapoe jeput Nini Dayung karek anjog ka imah anu ditujuna. Tapi manehna ngarasa kaget anu lain dikira sabab imah Ki Wirayuda ukur tinggal lebu jeung tihang-tihangna nu pasoleng krah geus ngajadi areng. Nini Dayung nanyakeun ka tetangga-tetanggana anu imahna deukeut jeung imah Ki Wira anu geus kaduruk teh. Tapi saurang oge eueuh anu ngabejakeun ngeunaan ku saha-sahana mah. Imah Ki Wira didurukna teh. Ngan anu jelasna mah cenah basa saminggu anu geus kaliwat dina waktu tengah peuting imah Ki Wira nyaho-nyaho geus ngabebla we dihakan ku lautan Seuneu. Terus ngabejakeun oge yeun Ki Wira jeung anak pamajikanana oge teu katulungan jiwana. Alhasil maraot kaduruk ku Seuneu nu ngaduruk imah jeung sakabeh pangeusina. Nini Dayung jadi leuwih panasaran. Sabab manehna boga keyakinan pasti imah Ki Wira teh aya anu ngaduruk lain kahuruan secara biasa. Akhirna Nini Dayung terus nanyakeun ka jalma-jalma urang dinya susuganan aya anu nganyahoankeun saha sabenerna jalma anu geus telenges jeung biadab ngaduruk imah sobatna. Nini Dayung meunang beja ti salah saurang tetangga Ki Wira. Cenah manehna ningali aya sababaraha urang jalma dina peuting harita anu marawa minyak tanah. Saterusna eta minyak tanah teh dibanjur-banjurkeun ka sakurilingna imah Ki Wira tug nepi ka didurukna. Kitu Nini sakanyaho kuring mah. Sabenerna urang dieu teh kabeh oge nyarahun ka jalma anu ngaduruk imah Ki Wira ngada pasti moal ngabarejakeun
Aja nini nanya maranehna oge. Sabab kabeh urang lembur sarieun ku gerombolan eta mah. Ceuk eta jalma nerangkeun ka Nini Dayung. Jadi kitu nya kajadianana teh. Saha atuh sabenerna eta jalma-jalma anu disebut gerombolan ku Ujang teh? Nini Dayung penasaran. Sajong-jonggan nu ditanya teh teu kanembalan. Kalah ngabetem we jiga anu ngembuka sieun jeung kasalempang. Nini Dayung surti kana naon anu aya dina pikiran jalma anu keur diajak caritana. Pok manehna nyarita kalawan tandes. Ulah sieun-sieun Jang. Sok we bejakeun ka Nini. Keun da moal nanaon. Moal aya kajadian nanaon ka diri Ujang. Nini tanggung jawab. Sok we bejakeun. Saha ngaran eta jalma teh? Atawa gegedugna meureun maksud Nini mah. Saha ngaran gegedugna eta gerombolan teh? Ceuk Nini Dayung deui ngayakinkeun ka eta jalma anu keur diajak caritana. Anu akhirna mah eta jalma teh ngabejakeun ka Nini Dayung. Cenah anu ngaduruk imah Ki Wirayuda teh nyaeta gerombolan maung tutul anu digegedugan ku saurang jalma anu dipikagigis ku urang lembur. Ngaranna anu katelah Ki Marutasena. Saterusna diterangkeun oge ku eta jalma yeun Ki Wirayuda memang geus lila mumusuhan jeung Ki Marutasena. Alatan Ki Wirayuda kungsi ngahalang-halang kana kahayang jeung pamaksudanana salah saurang anak buahna. Anak buah Ki Marutasena nyaeta mikahayang ka saurang budak parawan anak tatangga Ki Wirayuda. Tati harita Ki Wirayuda jadi beneng atawa dianggap musuh kabuyutan ku Ki Marutasena jeung sakabeh anak buahna. Tug nepi ka kajadian imahna diduruk ku anak buahna Ki Marutasena. Nepi ka jiwana Ki Wirayuda katut anak buah pamajikanana oge jadi korban. Dumasar kana eta katerangan dina hiji peuting Nini Dayung indit ngajorag kasayangna gerombolan maung tutul anu pernah na aya di jero leuweung. Teu kudu dicaturkeun lilana perjalanan nama. Urang caturkeun geus nepi we ka tempat anu ditujuna. Harita Nini Dayung geus asup ka hiji leuweung anu jadi panyumputan anak Ki Marutasena jeung sakabeh anak buahna. Di hareupeun tempat nangtungna Nini Dayung katingali aya hiji wangunan imah anu kawilang gede tur lega. Jabatu hagan aker deui. Di buruanana katempo aya sababaraha wangunan leutik atawa sasaungan tempat jararaga anak buahna. Kangaranan jelema jahat kaum dangu, urang peuting oge di sakuriling imah pasti dijaragaan. Sanajan aya di tengah-tengah leuweung oge angger we ari kasieun jeung kahariwang mah aya. Sabab Ki Marutasena mah kaceluk jalma anu telenges aya ras-rasan. Jadi teu aneh amun loba jalma anu mikang ewa jeung munek-munek paroga tekad pikeun nyieun balitungan ka manehna. Harita Nini Dayung ngagrentes dina jero hatena. Moal salah deui pasti ieu sayangna gerombolan nu digegedugan ku si Marutasena teh. Dasar manusia biadab. Keun sia ku aing moal rek disesakeun. Dibinasakeun kabehanana oge kasuk jeung si Marutasena. Geus boga keyakinan kitu mah Nini Dayung geus teu loba deui mikir. Jorelat jeleng celek jirimna nyaho-nyaho geus aya di luhureun eta imah. Saterusna manehna leumpang ka katayepan mapai-mapai suhunan imah nu dijieunna ngan ukur tina awi hawur gelempengan. Lamun seug Nini Dayung teu mibanda elmu ngentengkeun badan anu kawilang hebat mah geus pasti lengkah sukuna bakal kadenge kuno aya di imah.
atau bisa-bisa suhunanana oge moal kuat nahan bobot awak Nini Dayung sakuat nage awi haur atuh. Unggal rohangan ku Nini Dayung ditempuan ngaliwatan suhunan anu keur ditincakna. Teu puguh ngageblek teu make para imahna oge. Jadi jelas anu aya di handapeuna teh bisa katempo ku manehna. Tapi sanggeus unggal rohangan ditempoan manehna teu ningali aya jalma saurang-urang acan di jero imah teh. Ini Dayung sakedapan mah jadi ngahuleng terus ngagerentus jero hatena. Nah, di mana senata si setan Marutasena teh daweuh deui imah di dieu mah saha jalmana anu sejen mah make jeung nyieun imah di tengah leuweung luang tibung anu sakti parwes jabageus pasti loba sato-sato galak nah oge. Tapi sabot keur ngahuleng kitu kadenge ku manehna hawar-hawar aya sora anu jejeritan. Jelas sora awewe datang na tibeh kiduleun tempat eta. Loba dimikir deui jorelat celek sakilat jirim Nini Dayung geus napak deui kana taneuh. Saterusna jeleng-jeleng Nini Dayung langsung olebat umpat muruk asam kana sumberna eta sora. Barang serog di hareupeunana katempo aya hiji imah atawa saung. Da ukuranana leutik ieu mah teu tuhaga jiga imah tadi. Nini Dayung langsung ngadeuketan eta saung, saterusna manehna nompokeun ceulina kana bilik eta saung. Terus leungeunna miteskeun bilik saung nyieun liang keur noong anu aya di jero. Barang manehna noong katingali kalawan jelas di jero aya saurang budak awewe anu umurna kira-kira 20 tahunan keur nginghak ceurik bari deku dina samak. Nini Dayung geus mastikeun pasti eta budak awewe teh urang lembur anu ngahaja diculik dibawa ka eta saung ku balad-balad Ki Marutasena. Nurek dipaksa pirusa ku Ki Marutasena. Sanggeus puguh kitu mah Nini Dayung langsung asup ka jero ngaliwatan bilik anu dibebekeun ku leungeunna. Direungeuh aya nu asup eta budak awewe jadi curinghak. Padona melong kana beungeut Nini Dayung. Panyangkana Nini Dayung teh pasti salah saurang baladna Ki Marutasena. Eta budak awewe teu kanyahoan. Manehna langsung ngahambatkeun bedog kana beungeut Nini Dayung. Nini Dayung ngalenyap reuwas. Teu nyangka saeutik eta awewe langsung narajang ka manehna. Jeung deui da teu nyangka mun manehna budak awewe ngabogaan bedog. Untung Nini Dayung rikat ngalalepkeun sirahna ka handap. Tapi si budak awewe terus ngabalikeun bedogna rek ngarah kana punduk Nini Dayung. Nini Dayung jadi tambah ngaranjuk jeung kaget. Sing horeng eta budak awewe teh mibanda ilmu bela diri anu lumayan kesit jeung tapi senaker. Bari undur-unduran Nini Dayung nyarita ka eta awewe. Ulah kitu Nyai. Ini mah teu bukan niat jahat. Justru ka dieu terek nulungan ka Nyai. Tapi angger si budak awewe teh jiga nu teu hayang ngadenge kana omonganana. Nyingkas ya. Ulah ngadeuketan aing. Ayo kaluar ti dieu. Teu sudi aing mah. Ceuk eta budak awewe bari ngabubat babitkeun bedogna kana badan Nini Dayung. Nini Dayung lila-lila mah jadi jengkel. Ebasieun kadegieun ku balad-baladna Ki Marutasena anu keur jaraga di luar. Kalawan teu mikir deui Nini Dayung langsung metakeun dua ramona. Duk duk. Eta budak awewe teh langsung ngadangheuak. Badanna teu bisa digerakkeun. Beunang ku totokanana Nini Dayung. Sanggeus kitu mah terus Nini Dayung ngadeuketan pok gonggong semu diharewoskeun kana ceuli eta awewe. Ini lain jalma jahat. Ini ngahaja datang ke tempat ieu rek nyieun balitungan ka si Marutasena. Kumaha ngarti kana maksud omongan ini? Percaya kan ini? Budak awewe teh unggeuk.
syukur ari geus ngarti mah kunini ayeuna rek dibebaskeun totokanana. Cacap nyarita kitu trek Waramun ini dayung sakilat notok deui kana urat-urat penting awak eta budak awewe. Saharita badana eta awewe jadi pulih deui. Singkatna carita nini dayung jeung eta budak awewe anu tayalian nyaeta anu ayeuna geus diangkat jadi incuna. Anu tayalian tinyi kananga. Nyai kenanga oge nyaritakeun kajadian anu karandapan ku dirina katut kula wargana naon sababna manehna bisa dikrem di eta tempat. Awalna carita bapana nu boga pasoalan jeung Ki Marutasena teuing pasoalan naon-naon nama ngan dina hiji peuting Ki Marutasena jeung balad-baladna daratang ngajorag ka imahna. Anu singket nama indung bapana diparaehan ku Ki Marutasena jeung balad-baladna. Manehna sorangan dibarawa ke tempat eta pikeun dijadikeun awewe pamuas nafsu bejad Ki Marutasena. Itu lalakona pangna Nyai Kenanga aya di tempat eta. Maranehna kaluar ti eta saung. Anu saterusna nini dayung anu dibantuan ku incuna nyaeta Nyai Kenanga pada ngarempug ku balad-baladna Ki Marutasena. Nu geus ngajahoankeun ka nini dayung asup ka tempat paranehna. Anu akhirna kulantaran eleh jumlah lila-lila nini dayung kawalahan tug nepi ka kabeunanganana dadana kakeunaan ku ajian salah saurang murid kahijina Ki Marutasena nu ngajadikeun tatu di jero. Tah kitu carita nama Ujang matak nepikeun kadanget ayeuna oge balad-balad Ki Marutasena teu oleh ngakalakeun kanini sawatara eta nepi ka ayeuna oge satu nini acan cager keneh wae. Ceuk nini dayung mungkas caritaanana bari ngabagi reret ka sakabeh nu araya di dinya. Pok sakalingga nyarita ditujukeun ka nini dayung. Namun kitu caritana mah lamun ini teu kaberatan kuring jeung dulur-dulur kuring anu tiluan pasti bakal mere bantuan ka nini dina udagan balad-balad Ki Marutasena. Malah lamun hiji waktu Ki Marutasena sorangan anu turuna hoge pasti bakal kuring pasti bakal ngabantuan ka nini. Ceuk sakalingga negrakeun paniatanana. Atuh nuhun Ujang. Ujang geus daek kumela ka nini jeung incun ini. Tapi tetep kudu ati-ati yang hareupan Ki Marutasena jeung balad-balad nama. Sabab maranehna lain jawara anu aratah ku pangarti. Rata-rata ilmu bela diri geus aya dina tingkatan anu laluhur. Nini jadi nyusahkeun ka Ujang jeung dulur-dulur Ujang jadina teh. Ceuk nini dayung nganuhunkeun pisan ka sakalingga. Teu nanaon nini yang geus jadi kewajiban eta mah urang salaku papada manusia diwajibkeun silih tulungan apanan oge ngeunaan eta nya ngeunaan Ki Marutasena jeung balad-baladna anu ceuk nini ngagem ilmu anu kawilang luhur. Percaya nini kajahatan pasti bakal musnah ku bebeneran atawa keadilan. Kitu tah nini. Ceuk sakalingga deui tatagna keur nyaritana teh teu jiga-jiga budak nu umur 12 tahunan. Moal aya kajahatan jeung kadoliman anu langgeng di alam dunia ieu pasti hiji waktu mah bakal bisa dimusnahkeun ku kahadean luyu jeung parentahna. Sakali deui nini jeung si Nyai nganuhunkeun pisan kana pitulung Ujang. Nyasatna nini teh geus dijahit tina mara bahaya. Ceuk nini dayung pok deui nganuhunkeun ka sakalingga. Nya teu nanaon nini. Keun bae soal eta mah
teu kudu jadi pikiran. Mending oge isukan mah kurang jorag deui we eta tempatna Ki Marutasena teh. Supaya henteu samana-mana terus nyebarkeun kajahatanana. Satuju pisan ini oge Ujang. Dan ini oge acan kungsi bantrok jeung anu gegedugna anu katelah Ki Marutasena teh. Sakalian bari mangmaleskeun pati masalah kula wargana si Nyai. Tapi adi alusna mah keun wae kuring we sorangan anu bakal ngajora ke tempatna Ki Marutasena mah. Sabab nini masih dina kayaan tatu di jero. Caricing we heula ulah waka ka mamana saacan kuring balik. Satu tasna ngabasemi para gerombolan anu dipingpin ku Ki Marutasena. Isukan isuk-isuk kuring rek indit. Kumaha satuju? Ceuk Sakalingga ngabagi reret kanini dayung jeung anu sejena. Sararia eueuh nu wani baha kana kaputusan Sakalingga. Ieu ka langit jeung Nyai Sekar Katutawangga oge teu nyarita nanaon deui. Sakalingga ngahaja kaum dangu nyieun kaputusan kitu. Sabab lamun manehna indit dibarengan ku nini dayung jeung anu lainna, manehna jadi moal bisa laluasa bergerak. Jabatik itu sok sieun di antara batur-baturna ti nemu jeung cilaka. Itu nu aya dina pamikiran Sakalingga. Peuting anu jempling dipapaes ku hilibirna angin, nu pating korosak nebak kana adang daunan, nu tangkalna rajeg pating rungguduk di sabudeureun eta tempat. Dina kayan kitu hiji jirim jalma katempo bebelesatan di antara rajegna tatangkalan. Cilegedeug eta jirim nangtung di hareupeun hiji wangunan. Eta jirim teh tayalian ti Sakalingga. Harita manehna geus nepi ka tempat nyatana kasayangna gerombolan maung tutul nu digegedugan ku Ki Marutasena. Harita Sakalingga ngajegah panonna neuteub seukeut kepanto imah anu aya di hareupeunana. Cageulahan Cah Mitra, insyaallah kin urang lajeng kendenya. Atuh nuhun kana naon rupi peratosana, nyuhun keudi hapunten kana naon rupi kakiranganana. Wilujeng kantun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.